Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Bapak Kepala Sekolah anu dipihormat, Bapak Pembina OSIS anu dipihormat, reng-rengan pangurus OSIS kali rerencangan sadaya. Puji sinareng syukur mangga urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci. Shalawat miwah salam mangga urang haturkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para sahabatna, ka kulawargana, tug dugi ka urang salaku umatna. Hadirin anu dipihormat, dinten ieu teh dinten anu kalintang bingahna kanggo urang sadaya. Pangpangna kasaderek Tatan Rustandi anu sakedap deui bade diistrenan janten pupuhu OSIS anyar. Mudah-mudahan ieu acara teh tiasa lumangsung OSIS kalayan lungsur langsar. Teu aya halangan harungan. Hadirin anu dipihormat, sateu acan kana acara pokok, salaku panata calagara, simkuring seja ngadugikeun heula runtuyan acarana. Ti kawit dugi ka rengse. Kahiji bubuka, kadua ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, katilu ngahaleuangkeun lagu kabangsaan Indonesia Raya. Kaopat pangbagea ti Kepala Sakola. Kalima pangbagea ti Bapak Pembina OSIS. Kagenep acara ngistrenan pupuhu OSIS anyar. Minangka panutup, kadalapan ngaoskeun doa. Hadirin anu dipihormat, supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang buka wae ieu acara teh ku sami-sami ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengna ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an bade digalindengkeun ku saderek Dedi Damhudi. Sari tilawahna mah baris didugikeun ku saderek Siti Aisyah. Mangga dihaturanan. Ngahaturkeun nuhun ka saderek Dedi sareng Siti anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan janten amal kasayan kanggo aranjeunna. Atuh umumna mah janten barokah kanggo urang sadaya anu ngabandunganana. Amin. Salajengna ngahaleuangkeun lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dirigen ku Lina Marlina. Hadirin dihaturanan ngadeg. Hadirin dihaturanan linggih deui. Salajengna pangbagea ti Bapak Kepala Sakola kapangersana Bapak Dr. Maman Sumarna MPD. Sumangga dihaturanan. Hatur nuhun ka Bapak Kepala Sakola anu parantos ngadugikeun biantara anu sakitu mundelna. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadaya. Hadirin anu dipihormat, salajengna pangbagea ti Bapak Pembina OSIS kakersana Bapak Dr. Nana Suryana. Mangga dihaturanan. Hatur nuhun ka Bapak Pembina OSIS anu parantos ngadugikeun biantara. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadaya. Salajengna acara pokok ngistrenan pupuhu OSIS anyar. Dina acara ngistrenan, saderek Tatan Rustandi salaku pupuhu OSIS anyar anu bade diistrenan ngadeg di payung. Salajengna Bapak Kepala Sakola disarengan ku Bapak Pembina OSIS nyematkeun pin lambang OSIS. Teras masihkeun bandera OSIS. Tos kitu mah Bapak Kepala Sakola ngahaturkeun pangwilujeng ka saderek Tatan Rustandi. Rengse acara ngistrenan pupuhu OSIS anyar, salajengna dihaturanan ka saderek Tatan Rustandi kanggo ngadugikeun biantarana. Hatur nuhun ka saderek Tatan Rustandi,
Wilujeng parantos di istrenan jantung pupuhu OSIS anyar. Mudah-mudahan kapayuna kagiatan-kagiatan OSIS teh beuki ngaronjat tur langkung sae. Hadirin anu dipihormat, minangka acara pamungkas nyaeta maoskeun doa. Dina leresan ieu bade dipimpin ku Saderek Ahmad Mustofa. Mangga dihaturanan. Hatur nuhun ka Saderek Ahmad, mudah-mudahan doa urang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin anu dipihormat, acara parantos rengse hatur nuhun ka sadayana bilih aya kaceletot basa salami ngajejeran acara, hapunten ka sadayana, moal seueur anu dicatur mung sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.